Pana anu tigiri harjati lu teh anak nyipta seni pawayangan pawayangan ja kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokoknya ngahiburan ngarakeun dulu
sifatna
pikeun urang Ciamis Alif ayat sintir tekad kerlilingan sangkan kajong-jongan pan alif pada sangkan ulah kajong-jongan Kemana cenah? tanpa ugeran Hari ini numatak jaring halang, numatak udang, kairing dalang pepeli, rek medar, carita wala. Nyalindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marsapada anu dipipindingan ku silib sindir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guaren zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi ila lampahan pawayangan teh tekirang sareng telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka di hiji wewengkon anu kasebat wewengkon sidik udel-udel anu jadi sesepuh di wewengkon Kajabiti duta sawarga maniloka kekasihipun kaneka putra Yorasi Guarsi Resi Nerada wireh Resi Nerada kapeto ku hiang ngotipati jagat natapikeun ngahaturanan linggih ieu Batara Brahma sarang hiji murang kalih hiji nonoman daya sanes kakasihna Raden Wisanggeni anu tikawit lahir tuk dugi ka parantos nonoman ieu teh nampi didikan rohanina didikan jasmanina oge katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaanna teh ku Batara Brahma ti duksina geni nyaeta ieu kakasih Wisanggeni teh salah sawios putrana Arjuna panengahing Pandawa di salah sawios widadari anu diange ganjaran atanapi hadiah ka Arjuna dina mangsa pemberontakan di sawarga anu ayeuna ieu murang kalih teh maksad diturunkeun ka alam marcapada pikeun nepangan ramana panengah Pandawa Arjuna sok sanaos ibuna nyaeta Dewi Tunjung Wiru teu tega dikantunkeun ku putra wireh bade
keluar tisa warga ngajugjug kamar pada nepangan Pandawa nyata panengah Pandawa Arjuna panengah Pandawa iya saur nira anak panjang sinenggi iya sinenggi sabda ngasih ora ketara Yenadak layang kang kiri kawis pinuncap perlambangan ya perlambangan wala salin sumabda salin sumabda salaka sawarga Maniloka di wewengkon Sidik Udel-udel kasepuhan duta sawarga Resi Narada ngahaturanan lingi Batara Brahma kawuh ieu Raden Wisanggeni putra panengah Pandawa Arjuna hamari keludatnya mah nerimang sabda ajrih ningali pamor sang resi watek wantos Resi Narada dudu wong samanea salah sawiyos dewa anu parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani ngandika kawedaling lisan mekaten pengantikanipun lakadala Bagja cu
anak king anak buah Brahma oge incukula wisang geni yap kaharep tiupna kasih goblok wa nampi rebunuhun laksa ketika bingahan karo pihak pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semua sungkem kunyuk panjenengan Rama wa nuhun kasih pujastuti hidup ditampi kudua leungeunkeun sajeng katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka matur nuwun wa kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikersal naon ieu teh Purwa Putra nampi pangangkir oge ieu pun inju heula ka dieu inju kaharep kasep ya wayah dalam wisang geni nampi kana pembagi kelayan ngahaturkeun semahong arsana maya semah wayah dalam ayeuna dampa sampean pangresa eyang bagja nuhun bageur nuhun kalihna ti eta aya pikersal naon ya tansah diajeng-ajeng teu geuning aya naon kieu bageur Aisyah perkara nyata wa bagja ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir wa kaduana ti eta sakaligus gua salaku duta sawarga bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka hidup anu dina ngajalankeun kawajiban kadewaanana teh teu gijing sila bengkok sinemah ngadeksa sekna nila saplasna teu aya kuciwana atuh ku kituna wajar lamun ieu prestasi-prestasi hidup dina ngajalankeun kadewaan anu tina luar biasa pagawean hidup teh sasat nyugemakeun ka hamba rakyat nagara kuhal sakitu wajar lamun gua ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna malahan cing bisa dipika contoh ku jalma-jalma anu sapaneurieun hidup sabab geuning jadi pamimpin teh teu gampang goreng ku gorengna hade ku hadena bakal jadi omong balarea anu mawi cing hati-hati kaset ti ayeuna kaharep nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan taliti jeung hati-hati ngaran-ngaran ai pamimpin teh landung kandungan lair Aisyah malah kan mipit amit ngala menta nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan ulah getas harupateun jeung sajabalna gerak serak deleg anu tilu diantarana tekad ucap jeung lampah kade cing hati-hati bageur anak diestokeun tah sajabana ti kitu uwa purwa dihaturanan linggih teh da uwa oge kapeto ku tuang rama nyaeta ti karaton himawat karaton kasucian nyaeta ti hiang otipati jagatnata di mana nyaeta ieu teh aya kajadian meureun karasa ku hidup kawah Candra di muka anu sakitu ngagolak
luar tina biasana nimulkeun hawa panas hareudang jeung bayeungyang nimulkeun pangaribawa anu goreng ka ieu sawarga anak ditinggal dina kaca trenggana si horeng si mana horeng ieu teh nyaeta aya anak manusia anu aya di sawarga taya teh saeutik gedena ieu budak da puguh turunan manusia sanajan anak widadari tetep kudu ngaliwatan heula di istrenan jadi ulah lila aya di sawarga lain hartina ngusir tapi ieu budak teh lamun bener-bener hayang betah di sawarga hayang balik deui ka dieu wayahna kudu nyorang heula ka dunya bakal aman di ieu sawarga ieu budak cicing engkena lamun ieu budak geus aya panghampura ti bapakna da puguh indung mah aya di dieu nyaeta kantun weh aya panghampura ti nu jadi bapakna ngan wayahna kasep engke di mana hidup dek balik deui ka sawarga teh aya jalan ka dieu mah bakal rumit hese capek susah payah pahit getir lara balangsa kudu kasorang cinekna tidunya dek ka sawarga teh kudu ngaliwatan perih heula ka karak bakal aya peurah wayahna bageur tah kitu geuning lain hartina ngusir kasep malihan parantos jadi cita-cita wayah dalem yang naon wireh putra teh hoyong terang anu jadi bapa tak geuning atuh bucuk dicinta ulam tiba lamun kitu mah carana mogok mangih gorowong aja jalan komo mentas keur mah budak hayang katurug-turug da pelaturan di sawarga sabab penduduk sawarga teh diantarana Sang Hyang Dewa Batara sedengkeun hidup can menang gelar naon-naon lamun di dunya mah meureunnan bakal di demo lamun hiji pamimpin ijazahna ijazah palsu kade nya dawuh kaula nuhun jadi ulah nyieun pasualan wayahna kasep wayahna su lain hartina ngusir tetep hidup teh lamun hayang bener-bener jadi penduduk sawarga teh kudu ngaliwatan heula di dunya eta ilmu teh kudu diamalkeunna di dunya ai bener bageur dilampahkeun di dieu moal aya nilai moal aya ajen tah geuning heuh kitu bisa na aya nilai keur anjeun aya nilai tambah teh lamun kuat ku cocoba ku gogoda ku ujian sabab bongan hidup teh turunan manusia ai manusia teh nu dimulyakeun ai ngaran-ngaran barang anu mulya boh dijual boh dibeli tetep kudu diuji heula contona emas nya dawuh kaula nun diestokeun ya wayahna ngan syaratna ulah ara ulah subaha dina nyeng hareupan rupa-rupa kapeurih di alam dunya naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ngan ulah ngariripuh maneh engke teh ulah ngalilieur maneh cinek nama hidup teh ulah jadi hayang pagawe tetap tapi kudu tetap digawe anu senang mah eta tetap digawe bakal mah seneureuy bakal mulus rahayu gembleng salamet lamun hidup tetep digawe moal bakal bingung oh nya timalan tak kitu kasep cu rahatoskeun da moal aya nilai di dieu mah cu ngajalankeun kahadean teh di sawarga mah bisa sote hidup bakal aya peunteun lamun hidup aya di alam marcapada di alam dunya anu pinuh ku romantika kahirupan
Destokeun kaula nu nya leres wayahna tak kitu Indra da parantos bebejai ka indungna mah malahan indungna mah hampir ngelepok ditinggalkeun budak pasti da ka anak nu matak dinas ku pangeran oge Allah moal dek hampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura indung jeung bapa naon sababna sabab cing inget kasep indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajeun anak rungsing indung tara ieu pusing sanajan mineng ngising kana samping paribasana pusing leres kaula nu komokeun direuneuhkeun mah geus 8 bulan indung nang karak eungap sare teh nya gegir nyeri nang kuban teu bisa pisan ditema deui ku ngajuru-juruna maot nepi ka guyang getih dendam indung kana dan henteu malah nu aya mah welas jeung asih malah nepi ka disakolakeun ti mimiti taman kanak-kanak ka SD, SMP, SMA nepi ka universitas paribasana nepi ka boga gelar nepi ka boga gawe nagih indung ka anak atawa balitungan nuntut jasa indung bapa henteu nuntut jasa nu matak moal ngahampura eta pangeran ka anjeun upama tanpa ridho hampura indung jeung bapa wayahna gerak menta dihampura heula sujud ka bapa hidup da ka indung mah geus nya timbalan kaula nu kade sing hati-hati di dunya bakal datang pangbibita di dunya bakal datang panyingsieunnan tong borok maka jeung campur jeung batur dina diri sorangan anjeun oge bakal aya nu haharewosan nyaeta ti golongan jin dina hate anjeun kade sing hati-hati sing bisa misahkeun jeung milih ari di dunya manusia salilana bakal panggih jeung rugi nu kumaha nu moal rugi angin jalma iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan dibarengan ku sobar tanu kitu nu rugi teh moal aya rugi sama leres kau heuh ngabejaan soteh dumeh da eyang mah lila di dunya mah heula kungsi tapak di laut di ambang samudra di malan memeh kieu teh lu teu gampang kasento istilahna teh banyak makan garam nya di malan ka kitu geuning su heuda yang oge sarua we atuh saha nu teu melang ditinggalkeun ku incu da puguhan nu pika memeuti leutik nganjana kitu lamun hayang ngahiji deui teh mah di dieu wayahna we kasep kudu kadunya heula kudu nyorang heula ripuh ulah hayang ujug-ujug senang kasep timbalan wayahna cu tong boro urang tingali hayam ke di dunya tingali keur leutik keneh mah eta ku hayam teh dikeukepan jangjangna teh nepi ka ngarimunan anak-anakna geus gede eta anak teh lamun teh mah babarengan wae da dipacok diusir eta teh ilmiah kasep tong borong make jeung hayam ngusir anakna hartina disapi yeuh manusia ge baheula kapan eyang Adam nepi ka disingkahkeun ti sawarga ka dunya nyaeta bongana ngalanggar hiji pelaturan teh taku kituna jeung tibatan ke kaskep diusir mending ayeuna ini sorangan kahartos pisan eyang bisa henteu moal bade nyeri hate kalayan da puguh kedah kitu kuduna bener tah kitu kasih daek ngoreh teh mimilang ngari wayahna pengalaman kasih pengalaman nya kade engke di dunya teh bakal aya jelema anu rupa-rupa nu make kedok ngange kedok bakal make kedok agama
make kedok agama make taun make bismillah segala maca Quran tamat daripada hak itu udah tukang tipu nah seueur kitu loba eta rek ngaganakeun duit puguh duit mayana ge di bank rek ngaganakeun duit make jeung ngadoa Fatihah segala dipake temahna kaituna pake nipu eta teh dipake kedok agama teh loba marukan sama rukungan nu matak pentang ku hidup ku senjata cakra ai cakra barang namanya tadi kresna ai eusi namah dina hate urang kudu seukeut di sakabeh penjuru di masing-masing jalmi seukeut paningali seukeut pangdenge seukeut pangrasa jeung sajabana daulos lain ngusir eja Indra jajabkeun ka itu kalawang selamat tangkep nyaeta cenah turun kamar sapada cenah nyaho di rupa bapa nyata Arjuna teh timalan dia stopkeun we rampung teu tutas pangandika beral lumampah jeung lumaku jigra ieu dadahane punincu tiasa ngahiji dewe sareng urang ke kapayuna amin ayo cu mugan niraya lumunur mimiti niraya ngerana kondor saking pangkonan wayah ampiya mudah-mudahan we bisa ngahiji deui jeung urang sawarga budak tanya subuh mudah-mudahan da tadina ge turunan di sawarga ngan da nya kitu cuk kumaha ulang sabab ieu teh kena ku pelaturan sumuhun da manehna can aya jabatan naon-naon aya di dieu kedudukannya hartina can aya jasa sumuhun nu matak kudu aya jasa heula pinuh ku pangalaman di alam marcapada kedah nuna dok nuna jasa di marcapada da puguh eta anu ngagemlengna di dunya atuh cu sumuh ujianana di dinya ngan da puguh dunya syarat anu mutlak hirup di alam dunya teh nyaeta ulah ubud dunya anaon hartosna hirupna teh kudu sigar tengah kitu lain ulah dudunya sumuhun ai dunya mah pek geura teangan cing saperti urang hirup dek ribuan tahun muhun ngan sing inget yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaranana hartina urang teh kudu mikiran soal akhirat jadi kudu saimbang antara dunya jeung akhiratnya kanja kedah palan panginten sepuh da jelema mah beda jeung sato kanja awak benten kula ai sato masa samat pae sumuhun tapi ai manusia mah bakal aya balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang gitu tingali dina rukun iman kapan urang teh kudu percaya kana papasten hade jeung goreng percaya kana poe akhir nya kan sumuh tah ku hal sakitu
Kaula oge bakal ninggal dina kasa Trenggana perjalanan eta budak Bade di monitor ti sawarga kaca. Samia kondur saking pangkon kansa ayam mikir saya kantun waas pangulinan Karang Kawidadari Karang Kaindran mangsana kaula nyaeta kudu ngaliwatan heula dunya kanca ikan kedah lungsur kamar sapada turun kamar sapada kudu ngaliwatan heula rupa-rupa ujian mudah-mudahan kaula kanca singkiat kuat dina narima ujian jeung sajabana tapi tetep da cita-cita kaula mah hayang ngageblek deui di dieu di sawarga hayang ngahiji deui mudah-mudahan kaula di dunya cing apa jalan balik di ka dieu kanca lamun temah kaula teu apa jalan balik di ka dieu dina harti bakal sajajar jeung sato nasib teh sasamet paeh kanca harigan raya lumon sang geni ningali kaayaan marcapada gunung pinuh kututuhan kadu picung ku panangka hartina gening memeh di kadunyakeun teh geus sagala nyampak geus disadiakeun sagala rupana timbul dina manahna pikeun syukur kanu maka agung narimakeun kana kanyaah pangeran anu aya di alam marcapada kanca-kanca luar biasa diebrehkeun tanda-tanda keagungan anjeunna gening kaula kagelar ka alam dunya teh geus disampakeun sagarupana kanca
da puguh modal geus aya dina wujud kaula pangdenge paningali pangangse pikiran akal budi pamilih rasa jeung perasaan atuh kadengan karimake ningkansa sumuhun kari kange mun bisa nampak lamun teh mah teu nyukurkeun kanu Maha Agung tetela manusia bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kan sa sumuhun jeung asa abong deui ulang teu tiasa nyukur jeung abong deui tiasa nyukur sagalanya paingan bumi paingan panon poe teu sanggupeun pikeun ngatur ieu alam marca pada da puguh geuningan amui anu sakieu ruwetna nah aya naon di ieu manusia nepi ka bisa ngabongkar rahasia-rahasia anjeunna da geuning ieu utek tongo walang taga roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna sumuhun ulah ya kanca anak dirasakeun ieu kabeh geuning alat deteksi anjeunna wungkul kanca sumuhun yen urang hirup di alam dunia teh moal lepas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atidnya kanca ka monitor aya di mana-mana ge ulah nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarohongkeun ku mararane sumuhun leres ulah da puguh ebre saban kicep saban angse saban reret kakenca jeung kakatuh kabeh ieu jalan pinikmateun wungkul jalan pibagjaeun wungkul tapi sabalikna lamun manusia poek hartina kansa bakal titatarajong hirup di alam dunia bakal samarampa deh leres hirup bakal tunggu di parud satang dirumpak leres hirup bakal kadungsang bakal kadungsang-dungsang tapi ai mungguh pangeran nu kumaha oge tetep dijabah kan sa kan tenan didinya maha welas asihna dek kana goreng pek dek kana hade prak margi anjeunna parantos nyayogikeun tempat keur nu garoreng jeung tempat nu hararade naon rugi na keur anjeunna kan sa moal pangeran moal rugi lamun manusia teu ibadah kan sa sumuhun pangeran moal untung mun manusia getol ibadah geuning anu bakal rugi jeung untung teh urang kan sa urang-urang keneh kan teu milih manusia nah kira-kira na bapak kaula bakal ngaku gitu ai di tepangan padang tos adena ada sidik beureun aya surat kawinna leres tangtos ai di tepangan pegulang beda jeung cenah bapak kaula teh da kagungan garwa di dunya na teh meunah eta inung tere ka kaula moal ngaleob kan sa moal asal urang we bener bagus Kenapa paribasa sok ngaleob mah dengan heuh cenah geuning paribasa inung tere masuk ngaleob mesin asine kumaha nu indung tereana kursi kana tere teh meureun kumaha kaula na nya kan sa mah pribadi urang na deh kaula na meureun sok nyebut inung tere padahal inung we kitu ngaran inung mah punyungeun kan sa ulah ditungtungan ku tere eueuh istilah keur kaula tetep semaheun jeung pujaeun kaula salah malah lamun kaula hormat ka eta indung anu lain nganung kaula bakal aya nilai tambahnya kan sa kan tenang pada sanes indung tere kan sa ulah kaula tengah haja lumampah teh teu ngaliwatan heula kampung-kampung oh kitu ulah ti kawit kaluar ti sawarga kaluar ti lawang selak matangkep mapai-mapai tamakan situ Madira langsung kategas syawat-awat tidinya kaula ngajugjug kawaringin pitu ti waringin pitu mudun tidinya nembe katinggal kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulyan loba baru masih keneh anggang kan sa oh kan tenang beras nanti kan
Aing ngaliwat teh ka kampung-kampung kanca rupa-rupa kejadian di kampung anu ketinggalnya Aden aya jelema anu digiringkeun alatan puak pao buah aya nu di bangko anu piru aya nu di bangko alatan merkosa rupi-rupi di dunya teh uluh ka eta kedakian teh aing ngaliwat kaula teh aya nu lel we aya kanca rupi-rupi Aden kan upami penak sareng panajagan jauhan Aden jauhan naon margina kanca aduh Aden pengolohan kalakuanana teu benten ti monyet aduh tepihan we tepihan hayu kanca kaula dek lumampah ngajugjug ka amarta selamat Aden perjalanan wong ngamarta sampurasulin Gandang lupa setang dan sarirang
Ayam meja saking prawing wang tinalangan ya ampe kirine sekar pinuji sekar lumut nyebar kastor nyebar kastor Banglus lampahipun ieu Bambang Wisanggeni diturunkan kalam marca pada pikenepangan Rama Arjuna supados tiasa ngageblek deui di sawarga jadi dewa tapi kedang ngaliwatan heula ujian di alam marca pada kengeng panghampura tinu jadi sepuhna Pandawa anu katilu nyaeta Arjuna panengahing Pandawa tuna lampah eta kacarios di satengahing marga begal-begal istuning dinten nganukur ngaganggu kana katengteman hambarayat oh nu balik di pasar boh nu angkat ka pasar teu oleh jadi sasaran begal-begal memang aya nu mingpina hiji denawa jangkung gede simardada BWC merustaya papadana pas semulir bang barongan nganti kasentak sengot marbayaksa dina luhur cadas anu ngampar tindak kendingane pun bendrong
konco hoi ieu urang geus beakeun hakaneun geus eueuh stok ya urang neangan sasaran urang operasi deui Esian memungang belah ditu belah kidul kumpul belah wetan jajarkan belah kale reg-regkeun belah kulon wayahna ulah lowong aya kumpul kumpul pola tiap balan mangga hei dulur kada rumpul tongtolang sareng samangka di kereta aya pikir sae naon komandan diuk kana diuk urang ka situ bilang cai nu heran nyubatu urang bersatu meningkat lapangan nggak hajar ke siapa bakal kuji syukur diuk menisang ngeunah sangigan ya aku mau ingat wah hajar ke siapa bakal kuji diuk walat dia balat begal anu dina mangsak kiwari merbayak sadina luhur cadas anu ngampar anu dipadung dengkeun daya kajaba pikeun neangan mangsa sedengkeun tempat-tempat ayeuna parantos harapaleun jalma-jalma jadi sepi anu